Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng ganjaran hutang kanyeri bagian ke-34. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Dupi eta pandangan kunaon ujang manirarak kitu. Oh, manawi ceuk ieu teh tapak disiksa kudu ditagih ku abdi teh Rohendi teu weleh ngabohong. Bener nya jelema menita aya pisan ras-rasanana nya ditulungan nya mentung aya ku teu uyahan pisan mun balas atuh ujang ini mah gemeskeun. Bujang-bujang tiasa males ece margi disiksana ku tiluan nu duaan nyakelan leungeun kenca katuhu nu saurang deui merekpak nyiksa. Manekot telengas teuing nya eta jelema teh tembal Nyi Imi harita ka Rohendi. Urang kocapkeun pamirsa geus sababaraha poe harita Nyi Rohendi ayana di Nyi Imi jeung salakina. Kocapkeun dina hiji waktu Rohendi manehna geus kuat deui geus lumayan awakna rada jag-jag keur kitu tang manehna ngalamun jeung aya ku tegep eta awewe teh beungeut ngadaweun seureut panoon mani borolok awak bang-bang disidik-sidik asa sakeuretan jeung sukaesih mun teu boga salaki sigana moal burung tedaekeun ku aing dijieun pamajikan ngan eta hanjakalna teh aya karang dina juru panonna biasana nu aya karang dina panonna mah sok lenger komo ieu karangna mani bener. Rohendi ngadaon gegerendangan nyarita sorangan bari ngadeang-deang dampal leungeunna bari nyipta-nyipta pamajikan nu nulungan. Ujang cik punten eta gayung teh pangnyandakeun mangga. Rohendi gentak ngorejat sedang hatena ratug da puguh sasatna keur ngalamun asa kagebah. Mangga ceuk. Punten we ujang diparentah ku ece nya bongana kahalangan. Nyi Imi nampanan gayung bari panon ngarindat serak cenah karasa reretna keuna kana batin Rohendi nu sawanganana teh ngeunaan pisan yen tetela Nyi Imi teh lenger. Dupi garwa di ditu bae ujang. Menawi ece Rohendi bingung nyaritana manawi kumaha nyata atuh sok asa kasuat-suat upami nyaurkeun pun bojo teh na kumaha ngantunkeun. Nyi Imi ngareret malah tuluy neuteup. Sumuhun ece malih waktos ngawitan tepang mah sareng ece batin teh mending ngalenyap teu dipikeun sasieur tamleg rupina sareng Rohendi nyaritana rundag-randag asa-asa pok. Tamlag sapertos saha? Nyi Imi panasaran. Sapertos ece mulon Rohendi bari melenguk siga nu kagagas. Piraku ujang boa garwa mah geulis sedang ece kawas kieu moal nyage sami itu mah awan-awana oge pedaran kota. Nyi Imi ngarendahkeun diri bari teu boleh imut bae. Sami we ece. Laras ari istrina mah sami mung dina rupa benten. Saawona mojang kota, setegepna mojang desa. Katambih garwa ujang mah boa jalmi jeneng, pendidikanana oge luhur. Salarasna ece benten pun bojo mah tos teu aya sedang ece jumeneng keneh nu tangtosna ge rupian keneh ece margi aya keneh di kieuna saawona nu masih keneh jumeneng sasae-saena nu tos ngantunkeun paling untung kantun tulangna pabalatak. Rohendi mesem. Si ujang masok kitu kawas nu teu pamali bae ngupat malaikat. Nyi Imi bari ngabalieur. Dupi ibu Rama aya keneh ujang. Kentenan we aya mah namung kaleresan tos 2 sasi ieu nuju jarah malih kawitna ge bade sareng abdi mung nya kitu diwagel ku pun bojo. Nyi Imi ngareret deui hatena asa bingung kumaha ari ujang asa lalieur teuing ece mah. Puyang kumaha ece? Rohendi malik ngareret. Muhun pansaur ujang tadi nyebatkeun garwa tos ngantunkeun ari ayeuna nyebatkeun ngawagal ulah ngiring jarah.
tuh kitu manawi teh ece tegenah teuing nunuju Malaweng sanes pun bojo nu ngawagal maksad teh pun bojo nu wagal Rohendi kacaletot omongan. Nyi Imi ngabalieur siga nu surti ku ayana Rohendi ngabohong tapi akhirna pok deui nyarita. Numawi upami janten pamegat ulah seueur ngalamun balukarna sok ka mana mendi. Hapunten wae ece bongana rupina pun bojo sapertos ece janten wae abdi ngawangkong teh asa sareng bojo. Dupi akang kana naon nyepeng damelna ce Rohendi tuluy nanyakeun pakasaban salaki Nyi Imi. Numawi akang nama kitu we lungah linggeuh jang teu aya damel naon-naon iwal ti mapai susukan ngadon nguseup parai sakapeung masok ngaraos aral ngabadungan petana teh uyuhan teu kaluman-kalumaneun tos bade 2 tahun teu usaha wios teu usaha ge ceuk dapon tuang we nu wareg Rohendi beuki wani ngabanyolan kanu boga imah muhun tuang teh kedah disiar sok kena ku paripaos rejeki teu aya nu murag ti awang-awang tetep kedah diikhtiaran syariatna ku jalan usaha. Naon diikhtiaran teh Imi salakina nanya tukangeun teu sing Nyi Imi ngaleos ka jero sedeng hatena mah reuwas dumehkeun ngomongkeun ka pelengok pisan. Ngadongeng naon cenah euceuna teh ujang eta akang nyanggemkeun perkawis perusahaan sanggemna teh upami abdi gaduh pacabakan dipiwarang bantu akang supados usaha ulah ngaringkuk bae tos aya 2 taunna Rohendi ngawangkongna teh kawas nu geus loma. Da nya atuh jang akang mah tos ngaraos kaluman sadi dinten aya bae di rorompok. Na teu kagungan damel pisan akang teh. Ujang mah pan cikene tas disaurkeun teu kula teu kuli teu dugung teu dagang. Padahal upami kitu mah sareng abdi atuh Kang urang usaha. Nyata ujang nu matak bingungna teh ku teu aya modal. Mun kitu mah aya modal nya ngeureuyeuh we dagang-dagang bajigur nu boga imah ngageuri nembongkeun maneh susahna. Perkawis modal mah akang gampil sanes abdi ujub takabur supados kagungan ongkos we sareng abdi urang kapun biang heula ngabantun dagangan. Nya aya we rupina 20 ribuan deui mah Rohendi teu euleum-euleum ngabohongna teh sedang tas nyarita kitu ngurunyung Nyi Imi ti dapur. Tah akang milu-milu usaha jeung si Ujang malawur ngahekok bae di imah bari ngangin. Puguh akang ge keur ngawangkong ieu teh hayang usaha nganyaho sorangan usaha teh kudu aya modal salakina bali ngabalieur. Manawi eta ge nuju ngadongeng sareng abdi. Cek abdi teh upami tiap-tiap kitu mah kagungan ongkosna urang ka ditu we karorompok ngabantun dagangan gagaduhan mangkaning seueur keneh aya kana 10.000 deui jabi nu di luar mah muhun nya padahal mun candak we atuh jang kagungan barang mah aya barang naon bae di ditu teh Nyi Imi ujug-ujug percaya. Rupi-rupi we ece kayaning anggoan sapertos kaos lancingan kolor sareng jabina ti eta kapanitik-panitik aya. Tuh komo kitu heug di dieu mah gentoskeun kana beas atawa nepi kana segon da ece ge hoyong usaha kana kitu teh. Manawi ece ku abdi ge karaos dagang kanu kitu mah deet kana hasilna mung nya kitu we abdi teh ngaraos bingung ku teu aya ongkosna. Upami waktos kamari abdi nagih karerencangan mah moal sesah teuing. Da ieu mah bujang-bujang kahasil nganggur abdi mapagkala dugi ka ampir korban upami syariatna teu ditulungan ku akang mah. Baringung akang ge jang cacak mun aya di akang mah di ongkosan nu boga imah sanggeus nyarita kitu ngorejat nangtung tuluy ngalewas kacai. Atuh beug wae hate Rohendi mentegag sabab ceuk pikirna rek nipuna teh kawasna gagal nepi ka akhirna manehna ge kabawakeun ngorejat tuluy unggah ka jero malah kebat ketepas gek diuk ngalungsar lambar bangun nu tareunangan. Gagal kaya kieu mah sigana aing kana sawanku ya kaditu teu bisa laju ka dieu sereg moal hade aing cicing bae di dieu sedang hirup aing batan sakieu sasatna keur nyandangan tunggara
nete semplek nincak semplak teu weleh sagala salah. Na di mana atuhnya sukai sih ayana moal balik mah ka lemburna, mending susul bae kitu ka lemburna, hitung-hitung aing nyumputkeun diri. Ari cicing bae di kota pasti aing teu weleh dikulincer. Komo kitu babaturan geus katewak. Mun aing ka lembur nuturkeun sukai sih, kana naon deui pakasaban jeung sieun aya bejana indungna dipaehan ku aing. Meureun aing teh pasti deui di ditu katewak. Lah ku bararingung teuing hirup teh ari rek luas kana diri moal pihadeun jeung sugan we aing kahareup bisa aya harepan menyat deui sahanu nyaho hirup aing pulih kawas nu enggeus-enggeus. Nuturkeun eulis Marlina diheung di mana ayana diganda kapanggihna oge moal nyadaekeun ngarawatan. Komo kieu ningali sareat kawas nu gelo meureun geus teu ditalapung mah. Tina bakat ngingku antep-antep na ngalamun nyawang kaditu nyawang kadieu ngendatkeun rasa nu baheula jeung ayeuna nepi ka teu karasa reup bae manehna sare ditepas bari diuk nyang saya kana bilik. Mungguh ningali warugana mah kacida pisan mata kuatirna awak rang kebong garing buuk jabrig janggot jeung kumis cawig-wig. Pararantes teu beda ti pamadatan sedang beteung lemped ngabendeleh sigana moal teu lapareun. Dipikir deui kana tingkah lakuna mah memang satimpal hukuman amal perbuatanana keneh bongan nyieun jalan nu teu munasabah. Geus puguheun kadengen-dengen cacak ka pamajikan ge nyatana kaeulis Marlina mani direken pisan leuwih ti kekesed ceuk kasarna geuleuh alah batan ka anjing. Waktu Rohendi keur ngagebra sare ditepas nu boga imah salaki jeung pamajikan keur ting aruyak keneh di dapur sedang salakina keur ngocek-ngocek angeun roai dina pariuk. Geus sontak bibirna. Mun aya nu nyaksian teh mah gerak-gerik jeung kaayaan nu boga imah teu beda ti nini-nini jeung aki-aki ngadon pating aruyak duaan di hawo. Imi salakina ngamimitian nyarita deui. Kumaha atuh urang teh euy? Kumaha naon? Imi malik nanya kitu ge siga nu ambak. Soal hirup urang narek kieu bae kitu. Moal henteu kana kitu lamun teu hojah mah coba mun hojah samodel batur piraku rek kieu bae. Nu matak ari jadi jelema kudu sagala daek ulah aya kabau kana pagawean ceuk babasaan teh mah kudu kabula kabale. Ulah ieu mah rajeun kabula kabale ngaringkuk merongkol teu beda ti pusing paling-paling liar ngukur walungan ngebelengkong nyantongkeun jejer leuheung mun aya kilona mah bisa dipake andalan keur ngejo. Batan kitu geus aya mingguna ngejoan oyek we hantem. Nyi Imi baeud boga rasa kaluman kunu jadi salaki teu boga gawe. Aeh nah ari nyarita teh sok ka mana mendi bae na meunang kahayang hirup kieu teh salakina mun cerang. Nu matak mana kieu teh meunang kahayang di dinya hayangna sakadar ngaheko kungkul eueuh guam kawas batur. Nyar pagawean naon we di ditu tah karasa aral ayeuna mahnya. Coba mun baheula ngagugu ka pamajikan kana kitu kana kieu sing rajin aya paribasa pangarti mah teu buruk dikandung teu ridu dibabawa malah aya alusna di mana eureun tina gawe ieu luncat ka ditu luncat ka dieu da loba pangalaman. Tuh ilikan jang toto bubuhan budakna rajin eureun tina nyieun kue da kana kayu eureun tina kayu lumpat kana ngagambar. Tah nu kitu nu kabula kabale teh bisi teu nyaho. Nyi Imi bari ngadilak. Nu kitu patut rajin. Ari nu kitu mah sok pepindahan digawe lain rajin tapi jelema teu jujur ucela acelo digawe di mana disebut junun nu kitu. Pek masing nanyakeun kanu pinter ge tetep we nu kitu mah jelema teu ecreug salakina malikeun. Eueuh asana teh ngahina teuing dulur batur make nyebutkeun jelema teu junun jelema teu jujur sagala. Rek jujur rek henteu paduli dulur-dulur solangan lain dulur di dinya teu nyusahkeun teu ngaherekeun teu menta diparaban ku manehna. Nyi Imi tambah keheul boga adi aya dihina. Boro-boro maraban batur sorangan ge perih beteung tembala salakina mani tenang.
Palanya barang tuang mah atuh komon we da beuteungan ninyuh we kadinya huut laukna ngalah heula disusukan be bae rek ninyuh huut mah dahar kadinya kumaneh kuah ku angeun tutut sugan samutut bae. Ambuing asana teh ngahina pisan sakira-kira geus teu kauntup maraban batan di paraban ku huut mah geus menta diserahkeun we. Ini papanjangan menta diserahkeun mah kaditu we kanu biasa sok nyerah ka Mang Lebe da urang teh jadi lebe. Teu lucu henteu make jeung kalamas kelemes balik-balikanan disebut lucu kami mah najis dikira atoh disebut lucu dan teu nu lucu mah bisi can nyaho boneka paranti cocoan budak tah nu kitu lucu. Geus rek balik ayeuna mah keuna nahaon ngajedog di dieu ge karudet-rudet wae hate nyi imi beuki teu geunah hate jig teh teuing rek mantoge nah jeung gora indit ku urang dituturkeun pandeuri bisi keung mah dagoan di parapatan bareng balik deui ka dieu salakina ngaheureyan bari ngenyang leungeun. Ih nanaonan nu burung sot lesotkeun bari naget teu resep henteu nyi imi bari jejebris. Si Nyai mah sok kitu akang mah kitu sotenan heureuy lain saterusna nepi kana hate ampun paralun teuing teu niat hayang nyerahkeun nu puguh mah hayang maraban hayang makean salakina ngaleuleuyan. Mana buktina hayang maraban hayang makean teh cik ayeuna mah da teu boga geuning basa baheula da keur boga akang duit hayang andarok dipangmolikeun hayang tambah hideung halis dipangerikeun tina bujur katel wayahna we ayeuna mah teu boga akang ge baheula udud sok roko bodas wae tapi ku ayeuna udud DKW nepi ka legegan geuning kamari kabeureyan ku kuntung dun kawung. Salakina ngeunah seuri malah Nyi Imi ge ngabalieur bari mesem mungguh batin mah ngarasa sedih. Kang Soleh kitu ngaran salakina teh hampura we rumasa kuring nyarekan rumasa geus nyaritakeun menta diserahkeun mungguh cek hadis mah mun awewe menta diserahkeun aya kana 3-4 kalina netelakeun sarua jeung geus pisah malah mun meunang nawar mah hayang ulah papisah dina keur kieu ngarasa era ku batur era soteh bisi aya nu ngabasakeun awewe bela ka daging awewe hayang kana amisna wungkul Nyi Imi jadi lemah sorangan. Syukur Imi maneh boga pikiran kitu mah najan akang ge nurutkeun ka hayang mah memang kitu sarua pada era ku deungeun-deungeun siga pisan nu nyana teu kaduga maraban pamajikan sasiki sedang anak teu boga malah kudu pada sadar keun da hujan ge tara ngecrek bae rajeun aya raatna. Ih atuh puguh we hirup urang ge moal kieu bae sugan tah bener kitu Jep Soleh nyaritana jempe sabab Nyi Imi ngarongkong nyait sangu oyek sarta diwadahan kana baskom nu biritna geus ditambal ku piring seng. Geus we gera jait akang angeun teh. Bismillahirrahmanirrahim. Ragayang pariuk nu dieusi angeun teh diangkat borolo dieurihkeun kana rantang. Man bawa akang angeuna ka jero Nyi Imi ngaleos unggah ka imah bari mawa sangu oyek jeung piring seng sok ditunda di tengah imah kitu deui angeun nu dibawa ku salakina. Geus kitu gek Soleh sila mani andekak maksudna mah rek dahar tapi barang rek ampisan manehna ingat karo Hendi. Astagfirullahaladzim Imi ari seujang ka mana bieu teh Soleh siga nu kaget. Heueuh ka mana atuh? Cik teang ka ditu sugan diburuan keur ngalantung karunya euy bisi can manggih dadaharan karasa ku urang keun disuguhan nu kieu ge da puguh kejo mah eueuh kelanan atuh urang tempo di luar. Nyi Imi ngorejat sarta ngalengkah maksudna rek neang Rohendi anagok dina lawang batin Nyi Imi ngalenyap dumeh ningali Rohendi keur sare ngagebrak. Ujang Nyi Imi ngagero leuleuy. La ilaha illallah. Sih
Ayah saha Rohendi sigan rewas nyarita kitu na teh bari panon mencrong tayoh nama keur ngimpi atawa titinggalian anak Nyi Imi teh siga Sukaesi. Kunaon ujang ngimpen? Imi kabawa kaget. Henteu dikukumaha esih akang mah teu boga dosa henteu esih. Ae kunaon si Ujang teh? Ujang ngimpi? Nyi Imi kekeh natanyakeun ngimpi bae. Sedang Rohendi anggur beki merong malah diukna ised-isedan meped ka juru bari pupurungkutan siga nu sieun. Geus kitu dilak panonna ngarindat kaluar siga nu rek ngejat. Akang Nyi Imi ngageros salakina sabab hariwang ningali Rohendi sarta teu leleda salakina gentak muru katepas. Aya naon Imi? Itu gara tingali si Ujang. Kunaon kitu? Kunaon atuh? Soleh nyamperkeun. Ujang, kunaon Ujang teh ngalindur? Rohendi terdaek nembalan anggur tetep merong ka Nyi Imi mani teu sirikna teu ngiceup. Rindat panonna kaluar gilar ka Soleh ditinggalikeunana teh matakpi ka hariwangeun. Yeuh Ujang, eling henteu? Soleh nyekel tak-tak. Ulah nenggel Joni. Ampun Joni. Rohendi diukna angsrod-angsrodan. Sugan kasarumahan meureun akang. Teuing atuh sugan nya kasarumahan. Cecehan hayang nyaho Kang. Nyi Imi beki rewas sabab ningali awak Rohendi ngadeg-deg siga nu sieun. Tina kituna teh Soleh ge jadi milu gugup ningali petana Rohendi kitu. Teu tatapa sini deui beuleunjang bae ka jero nu maksudna rek nyokot kendi nu dieusi cai. Kusabab gugup teuing anggur regeyang bae nyokot rantang nu dieusi ku angeun bolang nu teu ditingali heula. Datang katepas ujug-ujug borolo bae dipake maseuhan sirah Rohendi. La ilaha illallah. Kunaon si akang teh weureu deui? Nyi Imi nepak leungeun salakina. Ya Allah Gusti nu Agung. Soleh jadi rewas ningali sirah Rohendi pinuh ku bolang ngan hadena teh kaburu ingat. Astagfirullahaladzim. Rohendi nyabakan sirah ku yumus ku angeun bolang. Kunaon akang teh? Aya kudu lekat teuing sirah abdi di angeunan. Hampura we Ujang, lain dihaja. Bongahan atuh Ujangna matak pikarewaseun teu pupuguh ngadon burial buncelik molotot ka euceuna. Panyana akang mah Ujang teh kasaromahan. Soleh ngarasa seuri rewas. Nah, da abdi mah teu nanaon akang, malih nuju mondok. Rohendi ngarasa kaget. Moal nya aya keur sare make tipe polotot jeung nyebutkeun ulah nenggel Joni, malah rek luncat sagala Ujang teh. Nya kaeuce oge ngadon nyebut esih-esihan bieu teh. Nyi Imi nyambungan deui. Ngadenge caritaan kitu tinu boga imah batin Rohendi ngadadak rewas hulu angan ratu glir tutunggulan. Ceuk pikirna palang siang kalapa bijil ti cunghap ngabejakeun laku lampah sorangan nu teu aya beda jeung jelema mabok ku arak. Tapi najan kitu bubuhan jalmana bisa ekol sieun kaboker Rusiahna. Akhirna Rohendi nyarita malah bari nembongkeun semu nu piwatireun ngalengis matak sedih. Akang, rupina abdi teh bakat ngingku nyeri-nyerina ku rerencangan tina perkawis abdi disiksa teh. Dugi ka waruga abdi janten reksa kieu. Diwuwuh ras kanyerian tipun bojo mangnyelewerkeun. Malih-malih ku tiasa-tiasana hoyong pisan sareng abdi. Nganggo neren-neren mayar abdi ngagasa barang nu ibuna. Atuh abdi nyandangan panyiksa ti saderek-saderekna. Malih ieu ge bitis tapak dikadek. Waktosna kabujang sae pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.